Eh, ulah sembarangan, mana ngomong. Ya, didinya butuh duit sakumaha. Kita sakumaha tak? 100. Ya, di Pak Haji di Pasian 150. Sok mangga. Kita terus Pak Haji teh. Mangga sok dianggo bae. Masihan apa? Masih nama Sok anggo bae engke lamun gaduh ira-ira wih kenana aya nu penting mah anggo bae sok. Santai bae sareng si Pak Haji mah. Yeh, ceng, 150 deui ti ece. Ah, kitu atuh. Ambil duit mah. Lain di 50.000 ge hese, para buku di ece heula. Sakumaha eta? Sakumaha? 150. Ya. Sadayana anggo bae, cung. Bener teh Pak Haji. Pakai bae. Tuh, tempo. Duit 9 juta ku abdi dipasikeun. Dasar Paimin sombong. Moal kuat ari kudu yang harapan si Mas Paimin mah. Abdi di sadayana. Kumanya. Kata dia gitu engke.